naon cek kiai kiai saha hampura kula setan cek kiai teh naon dia setan kula bosen ngagoda jelema ngazolim ngagoda mabok zina judi segala ngabohong komo ka pamarentah makanya capek hiji pamarentah nu lolos di godaan kula hiji pemuda ku hari nu lolos di godaan kula hampir kiai-kiai ge kagoda ku kula kiai tarolol jak setan kagoda ku kula ajus ya itu antu kade setan kula yang janji santri kiai naon atuh sia kula yang mas santren cak kiai teh aduh aing boga santri setan poare tetep kula ibu beneran caknya nangis hayang tobat jasa ke Allah kula nek mas santren tuduhkeun jalan ke Allah bosan jasa kula ieu hirup terus godaan jelema bae teu ngeureun kula hayang tobat di mana mimitina sia ieu hayang tobat kula kabita jasa neuleuh budak leutik ka masjid salat Jumat kula sok ngarenung bae beuh teh budak leutik bae geus salat Jumat ka sorga aing mah ka neraka cak setan kula lamun aya nu asrokolan asana terharu cak setan terharu Assalamualaikum Zainal Anbiya ya assalamualaikum cak setan teh kula hayang bisa maca eta jadi kula minta diterima ieu geus teu naon teh cak kiai mondok tuh sia di dieu jadilah mondok setan mondok ngajinya tuh bisa nya barang geus kitu bebeja ka kiaina kiai kula amil jurumnya sorok ngelang nasal geus alpia johar maklum kabeh geus haji aya kede nu endek dibikeun ka kula eueuh cek kieu beak yang main sia cerdas amat setan cek kiai alhamdulillah cek kiai kula yang boga ilmu ma'rifat cek luhur jasa kan yang jadi wali kula cek coba tuduhkeun ka guru mursyid di cek kiai na age haji mursyid di pasar kemis akhirnya terus jangan neangan ayah seorang bijak seorang wali na ngaguru kadinya dititah ku kiaina teh kiaina datang ka dinya assalamualaikum waalaikumsalam naon kiai kula boga murid ieu geus pinter jasa hayang boga ilmu ma'rifat saha ngaranna ieu walhan mah setan ieu setan setan mas santri di kula geus kebal ieu yang jadi wali asa setan yang jadi wali ibu gue bejana malu sadar berhenti baheula can nyorang aya setan sadar ka ieu gitu teu naon sagana teh aya geus atuh di pagahan zikir Haji Bari mah zikir 100 geus puyeng setan mah 2000 illallah setan buatnya masalah cau bagi illallah setan mah gitu setan malah jadi pemimpin kadang-kadang mimpin tahlil setan teh mimpin teh ku geus hebat-hebat zikir bulan illallah setan hebatnya sih setan Masya Allah ceramah jadilah yang hebat akhirnya cek jana teh kesel amatnya ya cek jana hirup ya hayang ke sorga kulantarannya nangis hebat jasa ilmu maripatna akhirnya dibere nyana teh dibukakeun hijab ka sorga ieu ka sorga lang Masya Allah cak setan ku ngeunah teh di sorga hebat di sorga hayang naon aya bidadari nangkarak 73 kabeh waduh cak yang mangane cedaan ieu teh lesan
bidadari balesang. Nah iya di sorga teh, di sorga setan mah aya bae cek gini teh asana aing karesel hirup di sorga, hirup di sorga asal tetep aing mah hayang ngagoda jelema bae sakena ngeunaheun asana ngagoda jelema mah ieu kararieun sakena di sorga teu betah aing mah kulantaran nyana berpikiran setan deui ayeuna kalakuan nyana di sorga sakumaha kalakuan asli da setan bidadari diadu-adukeun dihasud nyana bidadari terus malaikat teu nyaman cek malaikat ieu mah kiamatnya ngadu-ngadukeun malaikat bae walaupun malaikat teu bisa kahasud ngan nyana nyaho karakter kos kieu setan moal bisa kahasud malaikat mah ngan para malaikat ge kapan musyawarah di sorga urang teu betah ya kos kieu nya penghuni sorga si kos kieu sakena hasud takabur aju ngadu-ngadukeun jelema ieu kubae usul ka Gusti Gusti hamba Gusti aya di sorga tapi lain penghuni sorga ia abdi protes cak malaikat kubaye saha cek Gusti maha uninga haha cak Gusti atuh eta mah setan ieu pan ieu bisa ka sorga atuh lantaran nyana boga ilmu luhur ma'rifat sehingga dikasorgakeun tapi ieu kuari teu nyaman di sorga diadu-adukeun bae bidadari raribut bidadari wow geus pokona mah teu nyaman bae geus malaikat kitu keneh nu tadina bidadari daek dicandung embung jadi diributkeun ku setan sial da setan goblok setan mah gitu cek Gusti Allah atuh dasar setan mah setan bae cadajan ka sorga di sorga ge tetep bae setan mah setan bae sebabnya nama geus dilaknat ku aing nya nama tetep bae penghuni neraka turunkeun ka handap di sorga wah ka handap jadi batu begitu jadi batu setan mah geus jadi batu ge masih ngagoda jelema bae setan tah lumatak dasar setan kajenteun masantren setan bae setan kajen geus diwali-wali setan bae setan sanajan geus dikasorgakeun sakali setan bae sakaligus dimamakeun diabuyakeun abuya Kiai Haji setan bae tetep sakali setan bae dan nu mantak sing hade urang beusi boga babaturan setan atawa boga pamajikan setan emang nu kos kumaha cenah Kiai setan mah hiji nu sok nonton TV kabeh berarti setan kabeh ieu ge setan setan tah ieu nu sok ngabohong setan anu osok tilok make jilbab setan anu osok ping-pingna kadeuleuh mun awewe eta mah raja setan anu osok nguludan hayang berkat eta setan ieu tah ieu setan tah ieu jadi oreganan sakali setan teh bahwa setan teh dolalum mubin sasar anu nyata inna syaitana lakum aduwwum mubin sanyana setan musuh nyata